Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Bangsa Indonesia cek Gusti Allah. Loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa. Bating. Hei sa provinsi Jawa Barat. Gede teuing. Hei Banten. Sa Banten. Guys cukup sa Banten malah. Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia, umumnya sadunya, khususnya ahli Mekah, termasuk Indonesia lamun umum. Hei manusia-manusia, can jelas itu ya, kajelema anu nyari cingan bumi, yen imah anu kokoh, beli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar. Bahkan lain boga imana hiji ya urusan imah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta mibadi hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka tadi dijadikan ibrah, tadi dijadikan barometer. Allau nasya wa asabnahum bihurubihim. Kaon. Sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha buat heula. Ku dosa-dosa sia. Lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna. Lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah, ka ajak Allah. Deuleu. Kaum Samud, deuleu, kaum Ad. Teu saeutik. Nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus. Ieu ku hari Indonesia sia kades. Mabok ambalaya di Indonesia awas ya. Cak Gusti Allah. Zina kuari maga sambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubihim iksaing sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Ad nu dibere panas teh 3 tahun. Teu hujan-hujan 3 tahun, bayangkeun 3 tahun teu hujan. Hese ka dieu ka ditu. Tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan. Batlah luar biasa. Turun Rasul diturunkeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam. Dakwah. Bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percaya na ulah ka batu nyembah na ulah ka makhluk coba kain gitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud wanas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngeglebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus dihitung kuari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh kuari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin
Sabarukan kumaha awas lamun nangtangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ya panas. Berkepanjangan ya panas. Tangerang geus kekurangan cai, pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan. Serang geus kekurangan cai ku ari mah. Kamari ieu ya rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai. Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai. Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa ti Allah da kumaha coba ieu terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai. Tapi iya orang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok pemerintah korupsi terus baik nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-arda ka jelema nu nyicingan bumi. Ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardo make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia na nanyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo. Pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Quran urang mangkat murkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengekeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia. Allah aku entah ngeta mun boga janji meureun da deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah. Awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui. Geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami beuh 200.000 manusia sahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina sahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran, gempa Sukabumi, Gunung Galunggung, Yogyakarta gunung deui, kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun. Ieu teh teguran ti Gusti Allah, kuari panas, teguran ti Gusti Allah. Ayo siap Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia. Dek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh hayo sia Amerika tetep bae terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual bursa 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor. Ieu mah lain gulung tiker, gulung balik ieu mah tuh. Cina kumaha coba ieu.
perang urang teu nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atau seserian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyaho naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teu jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet ku ari Cina kakarek dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku belianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kila keberadaanana neuk kumaha sedangkeun jelema nyieun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanana terus melambung teu kaudag kunyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teu saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap ku aing ge sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan urang mencarita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti teu bakal gitu-gitu kene nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia nah ieu keur carita keberadaan negara kemudian panas sakallah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat geus dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya dek ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 je dari kumaha eta mah perang nyana ayo cek Amerika je pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleuh sejarah cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu ilang dolar bae ku ini ditaekeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran kitu kene sepakat bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tabah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus beres geusan teman geus heulanan kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajen kumaha ge perang Amerika jeung Cina ayo udag-udagan sia kau bisan teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajen kumaha nu mantak cek Jokowi
urang kuari mah beralih ke pertanian, urang siapkan pertanian. Wah, geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran, ieu moal kuat. Ngudak dolar Amerika teh moal kuat, geus urang kana pertanian. Cak Allah, lain kitu, titah ibadah atuh ka aing. Jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan, panaskeun ku aing sia. Lain titah ibadah nangan udag-udagan. Bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi. Kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat. Ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah. Lamun dipanaskeun, panas anu luar biasa. Deuleu India, deuleu Pakistan, brek parah. Di tropis tinggal tropis. Allah Maha segala-galan. Awalam yahdi. Apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi? Cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka. Bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula. Encan jelas Allahuna sya'u. Lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum, kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kaula nu agung teh geus ngelak, geus ngecap, geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu bereheula. Manan manehanna teh iman teh, manan manehanna teu percaya, ajuku kaula disiksa. Hajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin. Ngan sakadar didengekeun, oh dipikir henteu, sakadar ngadengekeun, oh dilaksanakeun henteu. Akhirna jadi guguyon, siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap, diceplok, distempel geus moal iman. Kulantaran buang ka warah jasa. Teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno, Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno menyatukan umat, musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat, berbagai lapisanana politikus, ekonomi jeung ahli agamana, kiai diajak musyawarah, yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke, istimewana Bung Karno. Tapi ku hari berpecah belah. Kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sebenarnya per provinsi. Kulantaran naon asah henteu kageroh kuari. Lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri, Papua geus hayang misahkeun diri. Kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri. Kulantaran naon eta? Teu kageroh permasalahanna. Henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh. Pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saya-ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae. Deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui. Oh, horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya. Geus kudu dikumahakeun. Ieu mah keur nyaritakeun kabangkrutan urang diceplok ku Allah. Komo lamun datang ka lain sekedar mabok, lain sekedar zinah, lain sekedar korupsi, bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah, ieu diceplok ku Gusti Allah. Asal geus kararitu dalekeun cak Allah, law nasya'u asabnahum bidzunubihim, siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula. Jaga ku urang tina siksa Allah, urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkal quratuh, kampung tuh, negara tuh, kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat. Naqussu alaika, kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad, he Muhammad, min ambaiha, tina caritaan-caritaan eta negara. Tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India, kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh, kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis.
tilkal qura tuh kampung Irak, tuh negara Irak Utara. Di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan, di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna. Di dinya maling, di dinya zina, saha nu gagah, saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah. Kangjeng Nabi Nuh diutus tita iman ka Allah disengsarikeun. 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun, 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah. Ya Allah ya Rabbi, urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi. Urang dakwah eueuh nu ngadengekeun bae geus frustasi. Deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah, diusir bala Kangjeng Nabi Nuh. Tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh sareng-sareng no aya nyeun kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh 4 Yapis Ham nah Kanan nu 3 asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama Rasul. Ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Sam Ham sakitu. Dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari. Yapis bapak orang itu, Sam bapak orang itu, Ham bapak orang itu. Jadi urang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya. Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi. Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta. Kemudian ngatu gaduh naon gatu ngaranna ge tu Iran, Persia. Ya eta keturunanna terus ka Turki, Cina, ieu termasuk urang. Ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta. Jadi kesaturunan-saturunan ka dieu itu. Hiji nu teu iman Kanan, teu daek naik. Kanan ka dieu cek Kangjeng Nabi Nuh, ieu siksa ieu lah, bah, siksa di mana? Abi naik ka ditu ka tanggal kalapa. Liput sia tanggal kalapa ge. Bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai. Ieu mah siksa. Sadunya ieu mah. Moal bah. Paling ge lah kula mah lamun tanggal kalapa kaliput kula mah ka gunung. Geus atuh teh iman ngaranna ge. Terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh? Tu singgahna ieu gunung naon ngaranna kapal Judi dina Al-Qur'an. Gunung Judi di mana tak di Turki. Nah jadi ti Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki. Tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter ti dinya aya masjid. Masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh teh. Di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh. Jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung. Gunung Judi kuari aya keneh. Kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masya Allah.
aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotat aya. Masya Allah terbukti. Ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih kayak gunung judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu mah. Masyaallah mailah keur carita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor kaduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta toh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui tuh Ad, kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf ngaranna. Mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang mah nyebutna gurun pasir Sahara ngaranna. Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok dihaolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunia adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeunna ISIS berangkat. Ku hari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Neuk nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko, iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi. Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin. Mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba, lamun tahun-tahun sabaraha, naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh
kitu Syarif Hidayatullah dideuleu kurang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana. Iyalah ngajadikeun mitos, maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian. Maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syarif Hidayatullah dihancurkeun kunyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya eta Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu. Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula, sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur kunyana. Dikacikupakeun bae ka jancekeun aya citra. Aya anu ngabisiki, coba cenah ka Puri, ulah Puri mah eueuh teh mah Puri mah. Puri mah aman eueuh nu zina, eueuh nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang nesian 50. Ka ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi pun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna. Nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agin sirot kudu naik nih. Sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan. Dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup. Lain lalaga dieu mah. Terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh. Tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu. Kuari ge tawadu, ngan tawaduna kuari mah tau warna duit. Jadi lain tawadu asli. Nah ieu kuduna aslina NU umat tawadu DPDP kok kuari main kos gitu. Lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU, tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak. Dihancurkeun lalaunan. Wow. Leuwih jeli ahli-ahli Allah amantah kabeh blut pigideg bae. Abi babim nu sajan anu nyarahun gideg kumaha ka hareupna. Ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae. Sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade. Abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus. Wih cenah kieu perang masalah. Ja perang paeh teh perang paeh. Kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deui lah. Saya mikiran gitu bae sih. Mikiran hulu nu leutik. Kula bae ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat. Tangan kunyana diatur. Cak nyana teh kieu nya. Pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu. Kesia balik isu kana ieu datang. Jadi awewe nu datang. Sebab ai mah pan boga pagawean, dakwah teh, dagang teh dan lain sebagainya. Geus sia kudu nyaho. Saya datang ka waktuna masing-masing. Geus itu persetujuan pemajikan wafat oke. Gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik. Aing jadi inget bae tungtung nama. Geus kitu paringana barang penting teh pan nu datang ieu penting ieu. Ku cari telepon ge teu datang. Geus kajeun lah penting ieu teu datang ge. Penting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae.
sial aing pargal kitu datang cek nya teh nu katilu ge teu datang deui bae pamajikan nu kaopat bebereun datang teu datang deui bae Masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh opat ku opatna teu datang hiji-hiji aja salarial jasa cek langsung nyana pas aya nu ngariung di lembur eta nu ngariung kabeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana atuh biasa tanya ki pudol ya emang kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ya nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di majahnya orang gede tak ganjarana geus bae balik ka imah tah pamajikan datang Waalaikumsalam dia datang ya naon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita cek jana cenah ieu 70 cek jana ganjaranana atuh ayo rasa sarer ya beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik nya teh kebal datang deui nu hiji deui Waalaikumsalam naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi heuh bener atuh kula mah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua balik nu katilu datang deh Waalaikumsalam aya naon ieu penting-penting ade kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh ayo berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya aduh jaknya lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modar jana tuh Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh kemudian itu Kangjeng Nabi Soleh kemudian Kangjeng Nabi Hud umat tadi siksa al-Aqab nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus kebelah itu orang endek gitu kemana ke arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa numanten Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teh iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teh iman Kangjeng Nabi urang mamangna teh iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teh iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa
Nutatadina Jawa, nutatadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya teh. Eta teh siksa, terus datang ka dieu ka maut. Tsunami teh anu mun kuari eta teh siksa. Masyaallah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teh dijadikeun barometer? Teu dijadikan ibrah sih ku urang teh. Jadikeun. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa? Tanyakeun kuari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa, tanyakeun kunaon eta? Kredit. Ditanyakeun kredit eta. Ahli-ahli kredit teh urang dinya, urang kitu urang capaku terus urang kadinya kredit. Nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah. Datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta. Datang ka kuari sabaraha ribu manusia. Kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang? Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon? Ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara. Lewat Merak, lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari. Nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nu mantak kuari orang lamun dahar di Padang sing hade. Ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja. Make ganja eta lina lawan. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mau namu ka Aceh lamun orang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan. Lamun orang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan, orang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi seorangku lagi kaget isi gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh meunang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh ti Turki terus ke terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh tilu negara gunung Judi kos Palestina ke Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh Judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung Judi di dinya Turki gunung tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung Judi kabeh Masya Allah. Urang mah menyaritakeun gunung santri hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri mah tuh gunung tilu negara. Urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganan ada kuluh cenah Tursina masyaallah kula nanya tak ka gaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cenah ada kuluh Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kuluh Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya Sakadeng deui. Pas sakadeng deui hees. Geus deukeut geus deukeut. Kan lantaran penting dibejakeun nya. Tah ieu. Ceritakeun ku nya ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa. Atuh mun kurang turun bisa teu. Cak nya teh jahat di dieu loba garong. Ulah. Peuting kebenaran lewat kadinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun ku nya ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa. Ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dia jahat-jahat keneh. Paingan aya polisi, setiap mobil aya polisi. Dikawal ku polisi. Masya Allah, horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa. Tilkal qura, tuh negara-negara. Ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh
jadikan kumaneh contoh tuh Tasikmalaya jadikan contoh tuh kitu Sukabumi jadikan contoh tuh Padang jadikan contoh kadek ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakkur ka Gusti Allah masyaallah masyaallah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau azhara qaumun lan lamun ngalahirkeun safah kaum Ro'yal khawariji ing pemikiran kaum khawarij katarkil jama'ati kaya ninggal ing sakehe berjamaah wa takfiri di kabiratin lan ngupurkeun ingkang anduwene dosa gede walam yuqatilu lan hale orang merangan ya kaum kabeh turiku maka den tinggal ya kaum wa illa lam yuqatilu faqta'u tariqin maka iku kaya quta'u tariq wa tuqbalu syahadatul mughatilan dan tarima apa syahadahe bugot wa quda'u qadihim dan putusannya wong kang mutuskeun ing bugot fi mayaqbalu ing dalem barang kang narima ya maqadha qadina ing putusan qadi ingsun sadaya illa yastahila di mana angin yen tamri ngahalalkeun ya qadi di mana ing pirang-pirang darah ingsun sadaya wayan fudu lan lulus ya qadi kita wayun nafidu lan ngaluluskeun ya qadi kita batahu ing surat qadi bil hukmi kalawan hukum wa yakumu bi kitabihi bisima'il bayyinati fil sahih lan ngahukuman ya qadi kalawan surat qadi bisima'il bin bayyinati kalawan ngarungu ing saksi fil sahih ing dalem mungguh kawal asah fil sahih ing dalem mungguh kawal asah bugot eta jama' tina bagin bugot jelema anu nentang kana peraturan pemerintah anu geus disepakati bersama menjadi satu keputusan negara kemudian ditentang maka jelema nu nentang tersebut ngaranna pembangkang atawa pemberontak etalah cek bahasa syariatna bugot. Tetapi ingat nu dimaksud bugot di dieu penentang syariat. Jadi sebuah negara anu dasar-dasar negara na Al-Qur'anul
keputusan-keputusan Al-Qur'an anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi ialah hadis Nabi dikemas deui ku para mujtahid jadi ijma' ditancepkeun didirikeun di sebuah negara kemudian keputusan-keputusan negara hasil daripada kesepakatan bangsa rakyat di eta sebuah negara ditentang ku sebahagian manusia nentang mukhalafah anil amri disebutna bugot. Jadi aturan-aturan negara anu berlandasan kana Al-Qur'anul Karim jeung hadis Nabi yakni kitab wa sunnah eta teu meunang ditentang. Sebab mengkela menentang kana keputusan pemerintah anu pemerintah make dasar-dasar Al-Qur'an jeung hadis bakal nimbulkeun tilu keputusan sanksi lamun patali nentangna jeung Allah sangsina hudud ngaran tuh anu kiai manu santri oh bener nun teu mondok naon hududnya teu ngarti mantak siang ke di akhirat bakal lolobana ka neraka ge teh kos kitu ngerti kos gitu acan ye umur geus karolot pake naon bae ku sia cek malaikat eta hayu datang ka aki-aki teh nyaho hudud acan tuh sia mah aya ge udud mah ta eta pake naon hirup umur sebagai modal henteu diarahkeun kana nganyahokeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ujianana geus pinuh ku urang Indonesia jahanam. Encan ke ku urang Amerika. Poh tah mah pinuh jasa meureun. Ku urang Australia, urang Inggris. Jeung urang-urang negara-negara anu membangkang terhadap Al-Qur'anul Karim. Lamun sanksi nu diterapkeunana patali jeung para manusia dikenakeunana jinayat tamanu kamari atawa kisos. Mun ditanya naon jinayat jeung kisos apa geus kamari ngaji. Ieu mah pohoan cenah kos gaduh sih betul mondok jinganan. Eta lah gara-gara teu mondok teu nyaho ka istilah-istilah syara. Lamun patalina jeung aturan-aturan kemanusiaan anu ditetepkeun ku sebuah negara di bangsa eta patali jeung kamaslahatan jeung kamadaratan ditentang kunyana takzir ngaranna. Matak ngeunaheun lamun make aturan agama mah ngeunaheun lain lalagaan ngeunaheunana. Patali jeung urusan Allah had dijamakeun hudud. Patali jeung antara manusia tidak boleh saling merugikan jinayat kisos ngaran. Patali jeung kamaslahatan anu geus diatur ku negara kemudian nyana membangkang takzir ngaranna. Oh, wah, cenah aing mah deuk ngadengekeun we ngarti ge. Aduh, memang siapa sakit kituna jigana. Oh kan, ai gelar mah dokteran dus. Tapi teh jauh cenah kana istilah kos kitu ja. Silako. Ngaji salila hirup di tangajin mentak. Iya urang mekuari isuk-isuk batur menuka puncak, nuka Bali, nuka Pangandaran, nu boga duit maka Paris ka Inggris, urang mah dikersakeun ku Allah
hadir di dia gara-gara teu boga duit. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Gusti ngadoa bae atuh yuk urang yuk, mudah-mudahan ulah dibere duit salilana. Abe ngararaji bae. Pangheulana aja pendit teu amin. Tetapi sebenarnya orang lamun ditanya Indonesia nu sebenarnya ieu teh make Al-Qur'an apa henteu sih? Lamun urang nyaritakeun tentang Pancasila, lain Quran. Pancasila mah hanya sebuah lambang burung Garuda. Tapi ente kudu ingat, di jerona butir-butirna satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya lambang nage didinya segala aya bintang, segala aya kitu rante, segala aya kapas, lain sambarangan. Kulacan muka tentang asal usulna saha sinu menang ilham, saha sinu menang ilham tentang Pancasila sehingga dijieun sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia lain Al-Quran, Pancasila. Tapi menang saha eta tinggal ku urang ditempo jerona ketuhanan yang Maha Esa teh lamun bahasa Arab ilahu wahid, pangeran anu maha tunggal, maha hiji. Nu mantak ilham nage eta menangna ka seorang wali, kemudian wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji tersandar rempug hasil ngimpina malam minggu. Sebab minggu adalah cek ahli palak hari ke-1 Ahad, Isnin hari kedua, Salasa hari ketiga, sesuai jeung ngaranna. Ahad hiji minggu, Isnin 2 Senin, Salasa 3 Salasa, Arbi'a Rebo cek urang. Tadi nama di Arab nama Arbi'a, ngan kadenge kurang rangkas betung Rebo. Geus waduh. Atuh sadege-dege apa orang Indonesia mah. Nah, kemudian Khamis teh 5. Kemudian kitu poe Khamis, Sabtu teh tina sadis. Genep tuh 7 Ahad deui. Eta can pernah aya nu ngajelaskeun negarawan mana, ilmuwan mana, kecuali hanya pernah saeutik hanya beberapa persen Gus Dur kemudian ditutup kembali. Kuari lamun Habib Lutfi nyaritakeun eta paham. Tuh lumantek sing hade sia bupati dipacok, sing hade sia gubernur ditoel sia, sing hade presiden sia dikerekep sia kajen ku kumaha ge. Burung Garuda geus kieu bae ka presiden. Wow, kok mau ke Ahok Pak? Geus kikituan bae. Ulah sambarangan burung Garuda. Quran mah lain, tapi dideuleu di jerona tinggal dikaji. Kunaon atuh bupati teh make korupsi, gubernur korupsi, menteri-menteri boro-boro, menteri anu lain, menteri agama sorangan korupsi, presiden ge eueuh nu teu korupsi. Kunaon? Kurang mengkaji ketuhanan yang Maha Esa. Aing mah deuk esa bae. Guru aing bae lah titik-titik. 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Titik-titik, Bu. Titik-titik. Teu bisa. Gitulah. Aji atuh Pancasila. Ditendeun Garuda di dieu. Bode burung Garuda naga anu nyeun tina perak, anu tina emas. Di dieu ditendeun, tapi teu pernah mengkaji naon si hartina ketuhanan yang Maha Esa. Teu isinnya nama mau burung Garuda. Ulah mikiran terlalu umum bahasa ketuhanan yang Maha Esa.
di jerona mungkin Kristen, Katolik, Buddha, penting mah boga agama zat satu ketuhanan yang Maha Esa, asal lu boga pangeran hiji asup ka ketuhanan Maha Esa. Ulah mikiran batur sia bae agama sia naon. Islam atuh batak naon aji gerage ketuhanan yang Maha Esa nu bener-benerna. Lamun bupati, camat, lurah, gubernur, pemerintah ngaji ketuhanan yang Maha Esa nu bener-benerna bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Mimiti bupati hayang nganyahokeun, gubernur hayang nganyahokeun, presiden hayang nganyahokeun ketuhanan yang Maha Esa teh ngaji sifat 20 heula. Nu wajib di Allah sabarahan, nu mustahil di Allah sabarahan, nu wajib di Kangjeng Rasul sabarahan, mustahil di Kangjeng Rasul sabaraha. Aji atuh kunyana ieu ngaranna ngaji ketuhanan yang Maha Esa. Pernah teu di pendopo ngaji kos kitu? Rante tah. Haji eta kos kitu bakal nyaho nya. Tangan sakieu baheula janjina. Walaupun lambang negara Indonesia lain Al-Qur'an berbentuk burung Garuda, butir-butirna meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim diwahyukeun ka sababaraha wali Allah. Ulah terlalu jero ngabahas etap moal pahameun. Tapi memang kos kitu kaayaanana. Sumpah terakhir kajen kukumaha di Indonesia asal aya nu ngarusak karena sarana-sarana bangunan Islam, syiar-syiar Islam teu kudu kukumaha engke nu moga ilham anu ngamuk. Sakitu bae. Awas tinggali di Indonesia wae. Asajana ngarusak sarana-sarana agama, syiar-syiar agama Islam di Indonesia. Pokoknya mah urang teu berdaya lantaran hukum andai kata di Indonesia hartina hukum nu salah bisa dibenarkeun, nu bener bisa disalahkeun. Anu lemah jadi kuat, nu kuat jadi lemah. Andai kata terjadi kitu rakyat kan teu berdaya. Aya wali nu ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, tolong Garuda sampaikan tolong supaya hadirkeun ta ka gubernur toel pacok. Ulah ngomong gos gitu sih hade. Eta Soeharto kapacok ku Garuda. Eta Bung Karno ge termasuk katoel ku Garuda. Eta Habibie mako mau kakarak naik dong burung Garuda geus. Geus kitu-kitu guru sisik Habibie. Udah saya mundur aja, mundur. Nah, termasuk ieu Bambang Yudhoyono. Emang kumaha gitu. Termasuk Kuari. Wallahu alam nyampe wallahu satahun ya. Wallahu a'lam bimuradi. Kunaon gitu. Di deuleu masyarakatna tenang geus api lain sabodo nyana-nyana urang-urang. Nyana mah keribut di KPK, keribut di PPR, keribut urusan berbagai urusan rakyat mah kieu bae. Sorot. Tenang. Eta ngaran-ngaranna nyayomkeun ngaranna nu kitu cak Sunda mah nyayomkeun. Atuh lo siapa sih ribut itu aing wae. Nyayomkeun eta ngaranna nu kitu. Kajen tetapi awas lamun geus hudang. Jelema-jelema nu gaib. Ai engke nama efek nama ka urang ditoelan inohong penggede nu endek ngagerakeunana ditoel padahal nya ge teu bener nu endek ngagerakeunna ge ai katoel ku Garuda kasurupan nya. Iyalah Indonesia ulah kaget di Indonesia mentek di deuleu langkah-langkahna sompral saeutik di Indonesia cilaka aya nu dirusak sarana-sarana bahaya sakitu bae ulah di Indonesia lain lambang Al-Qur'an mah lain tapi di jerona menang para goibin anu dipake kasieun ku Amerika teh Indonesia teh jalain personilna lain tentarana jalain polisina adu kekuatan gelut jeung urang Amerika jeung urang barat Indonesia eleh adu kekuatan ulah napas eleh
Aduh kekuatan pak kuat tanaga eleh di urang. Aduh tiarap di urang eleh. Tiarap ge eleh. Tiarap ge eleh di urang ku urang luar negeri mana geus kaukur. Kemudian kajituan nembak kajitan eleh segala rupana. Kamu tahiran alat jauh urang memeuli di nyana tuh. Nyana menggeus boga satelit rahasia urang mah masih ngandalkeun satelit umum. Ketika orang hendak memberantas sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah negara, orang mau loba kasulitan. Tetapi nyana mah geus aya di satelit nyana secara umum, di satelit nyana secara khusus aya. Gampang. Tinggal mencet bae. Mocong dikitukeun ka Cikupa, pencet. Tuh. Bojong. Tuh. Balaraja Curug. Tuh. Cilongok amankan. Aduh, ngalengka sepatan. Eta hebat. Tah, nu dipake kasihan ku Amerika tidak lain eta tuh. Aduh kekuatan sihir. Jadi orang Amerika emang kumaha gitu Amerika mah. Depi didatangkeun ka Indonesia teh eta teh orang Indonesia teh tercengang atuh. Dek naik ka kitu Monas dek hiber Monas Senayan lamun diizinan nyana hiber David tetapi teu diizinan nah kan ulah tetapi kan cukup tercengang ahli-ahli sihir Indonesia ahli teluh Indonesia tak eta teh akan lain lalagaan aduh kekuatannya na geus mah kitu kemutahiran alat canggih kemudian berpikir itu secara politis dan ekonomi Indonesia teh di bawah pemikiran Amerika. Kuari besi hebat Indonesia coba. Caknya na ya ilmu-ilmu gaibna didatangkeun ku nyana ahli sihir. Teu berdaya Indonesia. Tetapi nyana tetep sieun ka Indonesia aya naon. Sieun nyana ka Indonesia mah. Ta eta sieun ka Indonesia Malaysia mah teu dipake ka sieun. Thailand mah komoda leutik teh pokos kitu mah. Indonesia mah tetap dipakai kasih nyana hos sejarah sebab Amerika ge datang ke urang teh ieu teh sarua diundang ku nu gaib ketika nu gaib nyana ngusir nyana balik bae ieu lah dipakai kasih di Indonesia tah nu mantek teu bisa diabaikeun kiai-kiai di Indonesia ketika kampanye nu sangat dominan kiai. Politikus kurang dominan, artis kurang pati diterima, tapi ketika kiai naik ke panggung, wow, rakyat gido-gido pujian titah zikir kunyana. Titah zikir jang Golkar, titah zikir jang Petilu, titah zikir jang PKB. Beres zikir goyangnya jang artis di dunia. Bapak salah geus kos gitu bae. Tinggal dirasakan bae ku kiaina. Tetangga kuari ngaji mingguan teu santri bubar tinggal boga majelis bae bagus diusapan bae ku jana majelis ngajina opatan limaan jeung tihang ieu gara-gara asup Golkar terus gitu rasakeun Gus ya kembali deui ka Indonesia wajar-wajar lamun aya gerakan-gerakan anti Pancasila lain Pancasila nah ialah jelema-jelema anu ngaku berpancasila teu paham tentang Pancasila. Jadi oknum-oknum Pancasila. Mun dikaji Pancasila nu sabenerna ketuhanan yang Maha Esa, ujianna na gubernur ge make samping bae. Samping Ahok ge mulaikeun jadi gubernur. Lamun beneran dikaji bener-bener ketuhanan yang Maha Esa, nu sabener-benerna sieun kafir ge. Nu mantap kafir berani bangsa Indonesia teu ngaraji ketuhanan yang Maha Esa aya hiji buku nu nyaritakeun tentang Pancasila hubunganana jeung para wali-wali Allah. Ye nu mantap kula keur sakola teh sakola ya bangsa kelas 3 terus suka ngobrol bae dia hareup di dapur teh jeung almarhum Abah sia geus dipagaan Pancasila itu Pancasila geus ba malah osok jadi KM kula KM baheula ketua mundur daun coba siar tina Pancasila bejakeun ku kula 1 kedua 2 lain kitu cak Abah
Iya Pancasila nomor kahiji Al-Quran, nomor kedua hadis. Pos bejakeun atau kieu. Nomor kahiji Allah, nomor kedua Kanjeng Muhammad, nomor katilu Abu Bakar, nomor opat katilu Umar, waktu Utsman Ali. 5 coba ke Pancasila. Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman Ali. Ji, bahkan gitu amat artina. Itu bejakeun coba ka guru. Cek dana teh ngartieun teu. Gula keur kelas 3 bae ge tangis di kitu-kitu. Oh, masa sih Pancasila aya hubunganna jeung Sidina Umar? Gitu Umar Bakri meureun. Tak inget bae kula kolot kula papan budak. Oh, kabelah dieuna kakarak. Wih, itu sembarangan horengan. Masya Allah karim. Tah, mantak nungguan bupati, gubernur, camat, lurah ngaji ka dieu nu sajen misah. Kula didinya endek nyaritakeun tentang Pancasila hubunganana jeung para wali-wali Allah. Ai nu kos kieu mah cukup ku burung kerak. Astagfirullah. Maninin mah mahal. Maninin mah mahal sebab teu boga salah burung kerak mah di mana aya tai didinya nyatuan. Sia mah teu jauh ka Purwadaksi dasarna. Kerak ulah sambarangan beuki tai nya nama. Mentak kolot baheura sia mah kos kerak bae. Tilok aya kos maninin tilok. Tuh sia mah teu nyona naon geus balik ka ditu lah teh mana. Ieu keur carita ieu patali jeung bugot masalahna. Lamun pernah musyawarah di Indonesia, sababaraha organisasi menyatakan orang yang membangkang terhadap aturan-aturan keputusan Indonesia adalah merupakan bugot. Keheula ngabugotkeun. Kadang nu bener dibugotkeun. Kadang nyana nu salah ngabugotkeun. Keheula lanan sebab di Indonesia mah teu jelas kuari. Kuari teh teu jelas. Sebuah negara luas luar biasa kasuburanana moal aya tanding sadunya pangsuburna Indonesia. Lamun tongkat jadi tanaman kan lain lalagaan. Di daerah Batur mah tanaman jadi tongkat. Indonesia mah lain lalagaan. Pangsuburna pangluasna panglobana. Tahaha ieu Indonesia teu meunang sambarang. Ulah ngabugot-bugotkeun heulanan sebab nu ngabugotkeun teh ahli syar'i terhadap pemberontak syara. Ahli syariat anu henteu akur jeung keputusan-putusan syariat. Sebab aturanna ge darul mafasid, jalbul masoleh, eta lah aturan sebuah negara. Jalbul masoleh, mabna syariat, adegan syariat difokuskan karena jalbul masoleh wa darul mafasid, menarik kemaslahatan, menghilangkan kerusakan. Etalah negara. Eta negara ngamantak ka dituna riayatus su'unil ummah, untuk menjaga kelestarian bangsa. Ieu adalah negara. Mantak supaya rapi aya DPR pusat, supaya rapi aya dewan daerah. Geus eta teh jeung mengelola hukum jang kelangsungan bangsa jeung negara. Pilih ku urang dewan supaya nyana musyawarah di kursi-kursi dewan jang dilaksanakeun ku pemerintah sebagai eksekutif. Kitu keneh di sebuah negara nuluhurna di pusat kitu keneh. Per detik ieu can bisa dilaksanakeun negara urang. APBD jeung APBN teh can jelas per detik ieu de kamarana dek nu kumaha. Sok geura, mantak aing teh digaji kan bulan kamari mah. Ya jelas demo aing mah. Bohongan teh digaji, gaji sakit. Mandeg. Emang kieu digaji, kalau bohong sia. Ieu negara urang sakieu gedena kok kos kieu sih. Maka sing harade kan di Indonesia
sebab negara orang mau masalah jasa nu masalah namanya nyana bae masalah orang mah kuari di ngaji nulu ieu bensin ieu solar waduh geus lain nyaritakeun bensin itu ieu mah batu bensin solar kajeun teman naik bodoh geus pokona teman eta mah trik-trik negara ente mah teu nyaho naikna kuari bensin teh naon teu nyaho ente mah ka nyaho tama trik sebenarnya delekeun mungkin 1 bulan deui bakal aya dampak-dampak dari kenaikan dan lain sebagainya tenang bae sih tama aya nu ngamaengkeun atuh negara mah di urang atas perintah nu gaib tekeun maksudna naon engke ente bakal boga jawaban khusus deui atuh tenang bae sih tuh badak bupati mun ngaji ka dieu nyaho aya naon ieu sebulan deui aya naon ieu sebulan deui tuh gubernur mun ngaji ka dieu nyana nyaho nah iyalah untuk riayati sunil ummah menjaga kelestarian bangsa maka dibuatlah aturan-aturan untuk kemajuan bangsa dibahas melalui syariat dengan sejujur-jujurna jeung seadil-adilna teu meunang kaluar ti aturan-aturan syariat kos kitulah bentuk sebuah negara maka ketika poin-poin negara nu geus dimusyawarahkeun ditentang lamun perorangan lain bugot mukhalif lamun engke berbentuk organisasi nu kuat maka ngaranna bugot pemberontak ngabrontak ke pemerintah sama dengan memberontak aturan-aturan Al-Quranul Karim ya wajib diperangan ketika model di negara urang aya pemberontak kemudian bentuk negarana teu jelas malah nu endek ngabrontak nu endek ngajelaskeun dengan jelasnya boga aturan-aturan 1 akan begini 2 akan begini 3 akan begini 4 akan begini dan lain sebagainya bisa dipahami ku masyarakat nu aya di urang lain salah aturanana tapi pelaksanaanana oknum-oknumna urang serba salah kan mungkin urang ngagelok ka pemberontak mungkin orang maknya iya negara diberontak aya 2 negara masa sih di dalam negara ngadirikeun negara kan teu meunang ketika teu dimeunangkeun ko negara urang nu aya jadi kos kieu sih dibahas eueuh tungtungna urang lamun nyaritakeun tentang partai KBG jang bangsa jeung negara nyaritakeun organisasi jang bangsa jeung negara nyaritakeun sebuah organisasi tangga naik untuk sebuah negara tetapi kan buktina negara boro-boro naon jalan bae jalan nu ieu luhur nu ieu handap tukang endog beak endog da kabeh nyana nyumpahan ka bupati tek modar gitu ka bupati ji salah tukang endog teh salah bupati coba ayo aing mangan nyampeikeun doang ye emang teu kadang kitu ku ceuli bupati aju nyana teu pernah itu lewat sugan nyana lewat itu lewat rusak ini jalan nih mana liwat mah urang kadieu itu liwat rusak di jalan nyana pernah liwat henteu sih cek nyana liwat mah liwat tapi belum ada yang laporan tuh bloon lah ya apa bloon nyana sih itu can mampu can becus ka kitu-kitu acan kan nah iyalah urang nyaritakeun tentang bugot berarti patalida jeung nagara mantak nyaritakeun Pancasila insyaallah ke kukula dibahas Pancasila 1 2 3 dan jeung lambang-lambangna berikut kuku-kukuna asana kukuna mah geus lain RT jeung lain lurah ieu mah termasuk pedagang jore ge di koet pedagang karung bolong bawa kemana ya iyalah tesambarangan yen burung Garuda tesambarangan horeng aya nu gaiban di jerona Masya Allah urang mah sejarah burung Garuda teh sakadar sakitu bae ulai di urang aya wali sanga anu kuat di luar wali-wali sanga aya wali-wali anu lain unikna kan kieu unikna ya di urang unik Kangjeng Rasul di Jazirah Arab Mekah Madinah
Khulafaur Rasyidin di ditu sarua ketika mulai ditabiin para aulia-aulia Allah, Baghdad, Irak, Iran, Turki, Maroko, Syria, Yordan, loba jasa sahabat di Yordan sampai 3.000 sahabat. Makom sahabat di Yordania aya 3.000 sahabat. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagaan kuat. Emang parah ya tuh. Sahabat eta. Nah, Mesir komo tah mah di Mesir lain lalagaan. Nah, eta kan wali-wali Allah timbul. Sabada wali-wali Allah di berbagai negara. Di Indonesia kakarak aya nu ngalayabkan ka ditu hayang neangan ilmu syariat, hayang neangan ilmu hakikat di mana coba ieu? Aya sababaraha urang di Indonesia lewat Aceh, lewat Tanjung Priuk, lewat itu berbagai-bagai non pesisir lewat, datanglah nuka Turki, Indonesia, datang nuka India, datang anuka, tapi mengarah kabeh ka Baghdad. Diarahkeuna kabeh saat eta ka Baghdad kabeh. Belajarlah di Baghdad. Mulai masuk Indonesia. Kewalian masuk ke Indonesia. Di Indonesia mangkani Hindu, Buddha, Konghucu. Didinya terus asup lalaunan panjang dongengna sampailah ka Raden Patah Sunan Rohmat kemudian Raden Ishak terus pohara jasa di Indonesia sadunia jadi syariat negara Islam kuat sadunia. Tidinya itu 100 tahun 80 tahun mulai melempem dia andihlah ku Kristen sampai ayeuna terus Kristen mendominasi. Terus mendominasi mana? Ieu mendeuk caritakeun keanehanan aku mah. Tapi kekuatan kewalian kuari kuat di Indonesia. Asalna di Timur Tengah, tapi boga kekuatan kuari di Indonesia. Aneh, dioyag-oyag Irak oyag, dioyag-oyag Iran oyag, dioyag-oyag Mesir oyag, dioyag-oyag Suriah oyag, dioyag-oyag Yaman oyag, Indonesia dioyagkeun ge sabaraha kali. Teger jahas. Kalem nyawa teger nyawa bidu. Anu penting mah teu robah bae geus. Lamun ieu urang endek diwahabikeun emang ti taun mana melalui Muhammadiyah jeung Persib. Kita endek diwahabi gede tapi tenang-tenang bae. Ditangtangan ieu urang teh ditangtangan terus ku jelema nu ekstrim tapi tenang-tenang bae. Per detik ieu masih eksis. Pondok pesantren modern jalan, pondok pesantren salafiyah jalan, sekolahan jalan. Sanajan bari henteu sinergis jeung pemerintah tapi jalan terus. Berarti kan boga kemandirian anu luar biasa di Indonesia. Tanpa campur tangan pemerintah, hanya beberapa persen campur tangan pemerintah soal bangunan misalnya, tetapi kan lempang sorangan. Isin orang di tahun 2014 lamun aya sakola anu rubuh kan isin. Untuk boga duit jasa meureun di Indonesia eta. Di kelurahan mana misalnya, tapi terus baik. Masih kena daek udunan 1.000 2.000 jang sekolah SD padahal geus dijamin ku pemerintah. Sok pikir ku ente. Ih bangsa Indonesia dideuleu kos kituna. Sieun Amerika. Aya naonan di Indonesia. Atuh di Indonesia mah awewe hiji diperebutkeun ribut jing. Di Amerika masih hayang los. Loba keneh aing mah tuh di jalan Ambalaya. Di Indonesia kuat kasilih bacok gara-gara itil hiji. Aya laun di Indonesia teh. Ieu keur carita negara kakaraki kitu anu sebab ieu bugot ieu. Haju kuari ti mimiti Bung Karno kemudian ke Bung Harto kemudian dilanjutkeun ku ari urang teu nyaho di zaman Bung Karno nyahona urang mah di zaman Pak Harto tapi kan sejarah mah urang maca kos kitu di zaman Bung Karno teh moal teu jauh kos kitulah moal jauh kos kitulah tipe-tipena kemudian di zaman Pak Harto kurang karasa kepiawaian Pak Harto senyum Pak Harto luar biasa tapi di balik senyum aya kejahatan-kejahatan anu luar biasa sabaraha kiai anu diseret anu dibunuh di balik senyum Pak Harto ternyata loba kiai anu digejebur urang gak masalah ieu mah keur carita sejarah Indonesia
toh kebelah dieuna kos kieu di zaman Pak Harto mah alhamdulillah sangkilang kos kitu ge hartina perjudian teu sabaraha, pemabokan teu sabaraha, perzinahan teu sabaraha. Coba di zaman kuari maknya atuh tahun baru sempak ambalaya di kawasan nanaonan eta kondom eta sangkilang di kawasan Pasar Kemis tuh encan di Citra, encan di BSD nu aman cuma di dieu doang. Puri Jaya Masya Allah bersih steril nanaonan pohara orang itu pakai kondom tembak langsung ya kerusakan sebuah negara orang mabok di hareupeun imah nu namu bau ku urang ka ambe judi geus lain lalagaan ku ari mah bari nyaho urang kepala judina di Indonesia teh si eta moal kaluar ti si eta nyaho urang ge polisi aya abri aya tapi kan kerusakan luar biasa baheula mah korupsi hanya orang-orang tertentu ku ari berjamaah wabehan korupsi nyalahkeun si ieu si geus ngancam ayo segera nyalahkeun emang teu nyaho ka sia si ieu disalahkeun ayo geura salahkeun emang teu nyaho emang sia bersih jasa berarti kan nu bener oknum-oknum lain Pancasila bisa dipertahankan ku urang Pancasilana oknumna berantas ku urang sok daripada urang membuat negara baru anu urang hanya berhayal-hayal mending eta dirapihan ketika teu bisa dirapihan tidak menutup kemungkinan aya jelema anu gagah kesatria ngarobah apapun yang terjadi kumaha Allah keur carita ieu mah bakatin ku geus teu kuat-kuatna bangsa neuleuh kerusakan jeung kebrutalan nu aya di Indonesia sementara urang kabehan mengakui bangsa Indonesia dan memiliki kok negara aing di kieu-kieu kan kitu ngomongna kabeh emang negara sia aja lain emang pendopo sia aja lain emang desa sia aja lain emang istana sia aja lain je tuh lamun rakyat geus kos kitu teh je parang sana tah lamun geus kos kitu nggak tunggu tanggal main asal guys saya je parangsana dah eta cing hade kurang Banten lah mau disebut parangsana awas dia ku ngaing asal geus awas dia ku ngaing mah tuh geus bahaya tah ulah asa nu aing nagara teh nu urang kabehan ketika teu akur jeung aturan-aturan anak rakyat hudang je pan ceknya nama nu nyana meureun awas ya boga beheung aing boga beheung hayu urang pararaya bae cakena tah lamun geus kos kitu kan cilaka urang sampikeun ka kos kitu urang mulai tata awak urang melalui ketuhanan yang Maha Esa ini ngaji kawana nya nah ieu nu mantap ka dieu na ieu urang kuari kuduna pemikiran urang teh kuari lain pemikiran anu aya di negara Indonesia kuduna tuh berarti urang keur nerobos kana dimensi Al-Qur'anul Karim urang seakan-akan hirup di sebuah negara nu aturana Al-Qur'anul Karim syariat maka timbullah dekat nyaritakeun tentang bugot walau azhara qaumun rayal khawarij lamun ngalahirkeun satu kelompok karena pemikiran khawarij artina khawarij kaumun minal mubtadi'ati kaum ahli bid'ah bertentangan jeung aturan-aturan sebuah negara nu baru syariat nyana kabidahanana yukafiruna menirtakaba kabiratan ngupurkeun setiap jelemaan migawean dosa gede nyana anti terhadap imam-imam nyana teu pernah ngahadiran Jumat andai kata aya sekelompok menentang keputusan sebuah negara ngaharamkeun berjamaah di negara eta kemudian teu percaya teu manut kana aturan-aturan undang-undang negara eta kemudian manehanana teu pernah hadir Jumat haram bagi kami hadir Jumat tinggal dipanggil eta kelompok bugot ngaranna anu geus boga kekuatan luar biasa aya pendirina jeung aya imamna
pokoknya mah geus terbentuk satu organisasi anu kuat, aya ketua, aya wakil, aya bendahara, aya sekretaris dan lain sebagai badan hukum geus kuat di nyana. Nah, ieu kan menentang pemerintah, panggil ku pemerintah ketuana. Aya naon sih nentang-nentang kieu? Tah, kok maneh henteu ngawajibkeun teu ngudukeun kana berjamaah aya naon? Sementara di negara ieu teh ngudukeun berjamaah. Kok ngaulahkeun Jumat di negara ieu? Kunaon sih? Kok teu percaya ke aturan-aturan, undang-undang dasar nu diterapkeun di negara ieu? Aya naon sih? Tanya ku urang ketua na eta bugot. Coba mentak di dieu contona katarkil jamaati seperti ninggalkeun berjamaah wa takfiri kabiratin ngupurkeun ka jelema anu ngalaksanakeun dosa gede. Aya satu kelompok menentang aturan negara di antara nukunyana ditentang teh ketika jelema ngalaksanakeun dosa gede dikupurkeun. Aya jelema mabok kufur berarti, jelema zina kufur berarti, jelema maling kufur berarti, ngabono kufur, ngupurkeun pelaku-pelaku anu ngalaksanakeun dosa gede. Eta lah kelompok eta teu akurkan jeung syariat. Sebab di syariat Islam mah jasanajan maling dosa gede lain kudu dikupurkeun, teu kupur cuma dipotong. Ketika aya jelema membangkang ke aturan syariat negara, misalnya mabok jalain kupur cak negara jeung cak Al-Qur'an ge, eta mah ngan sakadar dihad. Ketika jelema zina muson atau gar muson dikenakeunlah had atau ranjam. Itulah aturan sebuah negara. Lantaran negara menang nyokot di Al-Qur'an, ieu mah lain. Ketika aya jelema ngalaksanakeun korupsi, bodoh, kufur. Ketika aya nu zina, kufur. Ketika anu mabok, kufur. Ngapir-ngapirkeun model kos kitu tah. Nah ieu diamankeun heula ulah wa kadikukumahakeun. Amankeun heula. Tuh, nyana ngaulahkeun saudara-saudara sekalian, haram kita berjamaah dengan pemerintah. Tanya, kenapa haram? Sebab pemerintahnya korupsi semua. Korupsi itu adalah maling. Maling itu adalah kufur. Maka haram kita berjamaah dengan pemerintah. Sebab dia adalah kufur. Kita, Islam, masa bermakmum berjamaah dengan orang yang kafir? Alasannya kan gitu. Tuh, haram kita sholat Jumat di negara Indonesia. Memang kenapa? Sebab pemerintahnya kufur. Dari sudut mana Anda menganggap bahwa pemerintah kufur? Saya tahu. Ada gitu namanya tamu-tamu di hotel anu. Saya lihat di hotel HI di sana ada tamu dari PNS, dari gubernur, dari kabupaten, dari gubernur dan dari kementerian. Nah ini kamar nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Nah daftar tamunya di situ dia membeli. Membeli apa dia? Membeli apem. Ada data, jangan geus penyelidik. Duh. Kemudian di hotel Hilton, kemudian di hotel berbagai hotel, nu aing macan pernah ka ditu teh pan. Nah, aya da diselidik kunyana. Berarti pelaku-pelakunya adalah pejabat-pejabat. Dengan demikian, dia adalah pelaksana dosa gede, maka aturan kami setiap orang yang melaksanakan kabirah kufur, maka kami mengharamkan berjamaah Jumat dengan pemerintah sebab pemerintahnya adalah kafir. Ulah wa kadikukumakeun geula amankeun eta bugot tanggaranna kos. Tuh. Kuari mah lamun aya kelompok kos kitu teh ya atuh heran. Sebab di negara urang mah hese nyaritakeun. Make aturan Quran lain. Aturan syariat lain. Aturan demokrasi nu asli henteu. Make aturan komunis ge lain di urang mah. Aju make negara naon make aturan naon wallahu a'lam. Teu nyaho aing ge ieu. Make aturan naon buat? Sebab naon? Undang-undang hukumna nu kalah nu lemah dimenangkeun, nu menang dimelemahkeun. Kadang-kadang hese nyaritakeunana, urang ngaping suara bae ge ngaping suara ti handap tapi ka kecamatan tapi ka kabupaten geus kabur. Encan ngaping suara datang ka pusat, berarti kan pamalingan kabehan eta. Ieu keur carita sederhana na model kos kadar itu. Encan duit-duit anu kuari dimasalahkeun mantak di Jakarta. DPR teh kapan dituding ku bupati ku gubernur Ahok bahwa nyana telah menyalahgunakan uang sabaraha triliun kana? Sabaraha triliun sana?
sia nyarahon teu sih sebenarnya. Ya kan? Di dia satu sisi orang teresep ke tindakan Ahok benar Hok. Terus Hok rapihan Hok kena bersih. Satu sisi dia tidak menghargai bahasa yang tidak menghargai. Nah, iya kan hanya ketersinggungan. Moal aya keberesan kajen kumaha ge. Maka tunggu tanggal mainna wallahu alam dek dikumahakeun. Lamun jelema tersinggung aya bahasa cek urang parahyangan atuh sireum ge katijek mangegel. Ulah kieu sia mah sireum mah katijek atuh paeh. Lain kitu sireum ge eta teh peribahasa nu leutik ge ai di nyeri teh mah tetep ngegel bae. Masya Allah, kejahatan anu geus dimodif dengan kerapihan menjadi sebuah kekuatan akan mengalahkan kebenaran anu henteu dirapihan. Secara zahir mah kos kitu walaupun ke hitung-hitungan mah di akhirat. Nah, iya. Di urang mah aya kelompok aspek Cianjuran. Aya jelema anti speaker lantaran speaker ieu eueuh ti Kangjeng Nabina. Maka speaker diharamkeun bid'ah eueuh ti Kangjeng Nabina. Sebab as-saut yakhruju minal hadid bahwa haramun nyanangan nyahonangan sakitu kan. Suara nu kaluar tina besi eta haram. Dina sulam topik teh kan kos kitu. Teh abah kula mah seserian teh kunaon jadi dalil kos kitu. Kunaon ieu papan suara nu kaluar tina besi, suara besi kaluar ti besi eta haram. Ari kieu mah speaker suara urang tah mah kaluar ti speaker aya itu mah pan as-saut yakhruju minal hadid. Suara nu kaluar ti besi aya mah ti sunggut jaen. Beda atuh tah abah tah. Nah, ulah di ieu cak abah teh ulah di tandingan geus. Teu bisaeun teh mah teu ngaji mantek cek nya. Atuh eta as-saut yakhruju minal hadid. Suara nu kaluar ti besi. Jadi besi bersuara, gitar. Tet. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding. Kita siapa seuri heran. Kos kitu bae ge. Atawa nu buleut teh naon ngaranna nu sok mo. Naon ngaranna? Tuh, atau emang sia bawa gajing. Aja anu sok di meja teh anu naon ngaranna? Sia menyaho kabeh heran. Berarti siapa pemainna ieu? Nah, eta goong keluar suara tina besi, eta gitar keluar suara tina kawat besi kita anggap eta segala rupa kecrek keluar tina besi haram nu kos kitu ngaranna. Ai ieu mah kaluarna ti sungut urang melalui mukabbirus saut. Geus dipermasalahkeun. Ieu mah kajeun papanjangan kitu moal aya eureun-eureunna. Geus ditandingan ku kumaha geus dibasul masailkeun di NU, geus dielehkeun nyana tetep bae nyana ngaharamkeun. Ieu mah keur carita kajeun heula. Ayalah sakelompok model kos kitu. Moal anggeus-anggeus ngabahas speaker mah, ieu mah keur carita. Nyana ku gara-gara ngaharamkeun speaker lantaran ieu bid'ah, maka ketika di masjid aya speakeran haramlah asup ka masjid salat di dinya. Bari mun aya jelema make speaker haram sasalaman jeung nyana lantaran ahli bid'ah. Ai HP makan nyana ge baroga. Ikan teu harti. Geus kumaha nyana bae eta mah geus kelompok nyana bae jadi lawanan. Oh, kurang kumaha nu ngalawanan baheula Aang Sadili jagot di Sukabumi ngalawanan eueuh nanaonan. Di urang ge baheula ku Ki Bustomi dilawat eueuh nanaonan. Ko maka di ka Abah mah eta geus ulah dilawan lah cek nyana ge balik sorangan. Tuh, berarti eleh kan jangan balik sorangan mah. KO karena tamat dilawan balik. Ajun nyana ngendong bae di dieu kurang teu dibere dahar balik bae ka jeung kumaha ge. Kurang baheula mah sering jasa ngadenge kos kitu kakara kuari bereda-reda lantaran aya HP. Speaker haram, HP mah nyana baroga. Cek nyana HP mah lain speaker. Heuy, buka coba ku sia buka. Bareng dibuka bener SB. Yo tambah speaker ge cenah incuna. Jadi janawa haram as-speakerul kabir gitu. Alladzi kana fil masjid huwa haramun. Wa ma speaker fil HP
Gitu kan anu leutik teu kadeuleu. Bahwa incuhu bahwa halalun. Aja kabalinger betungtungna. Kajian nama ieu mah keur carita tetep nya namanya kitu bae. Tetepnya nama haram bae. Keun keuna aya kos kitu antepkeun urang ulah kumaha-kumaha. Nyana ngaharamkeun sasalaman jeung urang ai kuat mah nyana masalah urang mah henteu. Jeung urang mah boga aturan nu haram sasalaman mah ahli bidah dina akidah. Anu nyieun aturan-aturan Islam. Anu nyieun aturan syariat di luar ketentuan syariat eta lah ahli bidah. Nu mantak urang lamun ngaji Fawaidul Makiyah kapan dijelaskeun. Bidah teh aya sabaraha macam, aya bidah hasanah, bidah qabihah dan lain-lain sebagainya. Eta geus urang bagian urang ahli sunnah wal jamaah. Nyana ge ahli sunnah wal jamaah dibaca Fawaidul Makiyah balik deui haram mah haram bae. Asal urang nyaritakeun bae ke urang adu argumen. Lah geus ulah make adu-adu pokona di dinya mah geus ahli haram bae. Hese kan jeung nyana. Atau hese dek ngadu kumaha jeung geus teu kudu diadu-adukeun. Antepkeun geus. Ieu mah keur carita. Sekelompok aspek ngaramkeun salat anu aya speakeran ketika jelema make speaker nyana ngaharamkeun sasalaman jeung nu sok make speaker. Nah ieu kan di luar aturan syariat. Dia syariat mah lain kos kitu atuh. Ye, deuleu di Masjidil Haram kurang kumaha jarago ngaji di Mesir, jarago ngaji. Jarago ngaji ulah disangkan teh jarago datang ka ayeuna ge di Mesir teh jarago ngaji. Lain lalaga di Suriah batur mah basi keneh ngararang kitab kaluaran ti Turki. Kuari lamun di Yaman aya anu nyarahan bugiyah 4 jilid ngan encan berkembang bae di urang. Berarti kan jago jasa ngaji make speaker. Anu marake speaker teu nyahoeun kalimah-kalimah acan nu haram speaker. Teu jawan kalimah-kalimah acan. Li kumaha atuh? Li kumaha atuh coba ieu? Iya teh sejanya ngajina ulah ngaji kan nu make speaker sedengkeun nu palinter nu marake speaker. Nu kurang nu teu make speaker mah barodo ajian ku sia jelema bodoh datang ka mana sia caki kituna bae ketika anu marake speaker mah jagaragah ngajina alatna diaji ti mimiti isa guzi mantekna sunna munarok datang ka Samsiah diaraji kabeh kemudian atuh bilagahna ge ti mimiti di urang nyaho datang ka nu teu nyaho diaraji kabeh jarago padkeun berarti ajar usul fikihna ge jarago ketika tek aduh jeung aspek nyana mah lah teu kudu ngadu emang dirinya mah lainna naon emang make bae beuki bae sih kok gitu sih munazarah sih gitu lain gitu berarti teu nyahoeun ilmu munazarah nyana nah nyana mah ngajina kan teu make speaker sakikituna bae mantak terus bae sakit kitu kelompok kecil iman deuk lain deuk jaritakeun mengisolir atau mendiskreditkan lain deuk jaritakeun ayalah kelompok model kos kitu lain bugo tetep sebab nyana aturan-aturan pemerintah nama milu. Iya aya sebagian kaum maka aturan khawarij ahli bidah model ninggalkeun berjamaah di sebuah negara sementara negara ngudukeun berjamaah ngupurkeun jelema anu ngalaksanakeun dosa gede sementara di syariat lain kupur hanya sebatas dosa gede nu engke dikenakeun sangsina mungkin hudud mungkin jinayat. Walam yukotilu nyana henteu merangan. Lamun teu merangan berarti kan teu action ngaranna. Di samping teu action di urusan lainnya da milu. Misalnya aya kegiatan di KRT-an di dinya untuk kemaslahatan nyana milu. Misalnya aya kegiatan-kegiatan nu lain-lain nyana milu untuk kemaslahatan mah milu tapi nentang soal tarkid jamaah takfir hiji kabiratin henteu merangan ke pemerintah turiku antep eta mah sebab eta mah hanya urusan-urusan kecil ulah terlalu dibesar-besarkan antep wa illa lam yuqatil lamun manehna henteu merangan napi-napi isbat lamun nyana merangan ke pemerintah faqutu tariq maka ngaranna sarua jeung qutu tariq sarua jeung begal pemberontak perusak negara nangke tangkap aya aturan-aturan mainna secara hukum engke di akhir bakal dicaritakeun ieu tangkap baheulana tuh kos itu di sebuah negara. Kemudian kumaha lamun pemerintahan orang tengah laksanakeun aturan-aturan poin-poin negara misalna manehanana henteu mampu karena dikendalikeun atawa manehna mampu karena henteu mampu karena lemah
atau boga kayang sorangan aturan-aturan di DPR teh dibeli kunyana dipengkolkan kieu lah kekuasaan aing ieu mah pan ieu teu akur ieu lain jang riayatus sunil ummah untuk kelestarian bangsa untuk supaya karasa ku rakyat ieu mah lain jang nyana doang otomatis kan rakyat hudang soal hukumah menang jeung elehna engke di meja hijau tapi lamun rakyat geus hudang lain masalah ieu mah geus teu meunang diaduk dia naon kitu di ka meja hijaukeun deui kurang kumaha gagahna Pak Harto ketika rakyat hudang kabeh lengser bae kajian ku kumaha ge jagonya na hebatnya na kuatnya na tetapi rakyat tuh hudang kan negara lain nu nyana nu rakyat geus teu bisa ku kumaha Gus Dur mampu nyana lamun mempertahankeun emang teu mampu sebab kesalahan per detiknya ge lamun di toel nu korek teh aya kesalahan Gus Dur mah jeung kuat cenah mah kabeh dicekel ku Gus Dur tapi Gus Dur aya nu ngabisiki mun urang luhur jasa mah meureun wali Allah enggak usah dilanjut Gus sudah cukup sampai di sini hanya supaya engkau tahu bahwa Indonesia itu begini maka ucapan Gus Dur 25 tahun diperbaiki tidak akan selesai cak Gus Dur kita betul-betul 25 tahun tidak akan selesai sebab lah geus mengkristal di jero sakitu ge Gus Dur mah berani asa iya bubarkan wah rakyat kaget asalna moal menterian yang main bae nah udah tak nyana nyaho urang kuari aya ISIS bege teu bisa urang boga informasi anu akurat ti saha urang akurat Gus Dur dan geus aya di jero taneuh dihudangkeun deui geus moal ngomong wareng kuari neuk ngadaguan informasi ti saha ISIS teh coba hayu kesulitan rakyat teu percaya sementara di itu terus-terusan bae di Irak masih bergerak di Suriah masih bergerak di Yaman masih bergerak saha bae kunyana dibunuh geus puguh Katolik geus puguh Kristen geus puguh Yahudi Islam ya dibunuh bae ai nya anak kunaon sih asana meureun ieu mah kasurupan meureun nah ieu mah kudu dibawakeun itu tuh orang Banten Baduy dikirim kurang Baduy kan itu lawan ku sia nah ini makanan ngaing cek nya cek Baduy tenang maksudna kunaon cenah ngirim aing atuh sampai ge ka ajeun cek urang teh sia masuk ka kitu cek Baduy tah ieu kan nah andai kata henteu ngalaksanakeun roda pembangunan kuari kan ieu masyarakat pengusaha kan tiarap kuari teh politik teh jalan ieu nah berarti kan anu ngamaenkeun nah ieu hese negara Indonesia mah kurang kumaha sih jan can aya kasalahan gubernur can salah presiden can salah tapi perekonomianna kok mandeg di dieu aya naon sih nah tunggu tanggal Mei atuh terlalu ieu bugot ya keur carita bugot nah urang mah geus bae ulah mikirannya anak urang mah mendingan ge balik ka ieu mah muka baju ngarokok salat dahar salat hees ker nungguan minggu deui datang ka dieu booking lah tukang uduk tukang sate diuk ngaji balik geus kitu bae urang paling di imah gawe cincin sorot set beres geus ulah mikirannya anak urang bae kulantaran ieu bugot termasuk pembangkang pelmukhalafah pembeda dengan undang-undang negara kumaha syahadahna wa tuqbalu syahadatul bugot wallahu a'lam